Sampurasun. Haturan pamiarsa wilujeng tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Carios anu kapihatur nyaeta Ngalajur Nafsu karya Bapa Entang Sumarna. Simkuring Asep Hadian ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kacaritakeun heula harita di Kongkorah. Kabeneran Den Musna ngahajakeun manehna megat-megat Nyi Rosni bari ngabuburit di hiji gardu ronda nu di sisi jalan jajahan jauh ka imahna. Ngarep-ngarep kumaha bejana tea. Ceuk pikir Den Musna, cing kumaha daekeun kitu aing teh mun teu harita kaburu direremokeun ka Suhaibah mah ka putrana Mama Haji Purwa meureun rek ditanyaan harita ngan hanya ka kapiheulaan jeung deui kasatujuan ama jeung ibu harita teh kaneng Suhaibah deui cenah kitu. Da nya manehna teh kacida mikabogohna ka Nyi Marsina. Ngan kusabab kitu be kawantu anak anu beunghar tadina meureun kuduna kanu beunghar deui nurutkeun ka kolotna mah. Nya kitu deui sanajan Neng Suhaibah ge da lain goreng-goreng teuing dina rupana. Keur mah kaayaanna kasebut anak anu jegud rupana ge geulis deui. Keur ngalamun kitu kurunyung teh Nyi Rosni datang muruna ka gardu da geus janji ti isu keneh tea rehna rek ngantos di dieu cenah. Atuh can ge diuk-diuk acan Nyi Rosni geus pok ditanya bae bari seuri nanyana teh. Tah kumaha yeuh hasil teu eta taeun teh kumaha cenah? Beres Kang, beres atuh. Ari ku abdi mah piraku be. Da kapan abdi teh atuh pangalaman? Cenah nyebutna Akang. Da baraya pilancekan Rosni teh lamun ka Den Musna ngan meureun geus laer kasebut nama. Tah cing kumaha atuh cenah eta manehna waktu ku Ayi Eros dicaritakeun tur dibikeun eta titipan teh. Nyata Kang manehna kacida bingaheunana malih mah cenah insyaallah sejak nyawasan kapalaina. Nanging kumaha cenah ari tuang rai nyata garwa Akang sakitu be ragu-raguna teh sigana mah Kang. Ari kacintaan mah sing percanten malih tong bujang-bujang perhiasan anu dipaparinkeun teh eta bae geuningan sarat ti Akang dugi ka siga anu digalentoran malah mah ngantos-ngantos deui. Kumaha cenah ieu saterasna? Syukur atuh ari kitu mah
kacida be akang teh bungahna. Lantaran lamun akang teu kalaksanakeun moal burung panasaran jiga nama salilana. Lain ari rek niat ngapilahinkeun anu geus dipiboga mah atawa pamajikan akang ayeuna, sanajan akang boga deui anu ngora ge meureun. Ih, kantenan atuh Kang. Nu tos puguh makapan kagungan putra ongkoh ulah diapilahinkeun suma wonten bade dipirak. Hawatos kalayan lebar bae atuh Kang. Ceuk Nyi Rosni. Da manehna mah nya ngaku ari pikeun kaunggulan mah atawa kaluwihan aya di Neng Habibah. Upama kitu mah atuh ngawiat deui be suratnya ka Nyi Ros. Ke akang rek nulis heula. Di dieu be da ieu geus sadia kertas nama. Cenah da manehna mah teu weleh mamawa kertas di sakuan. Pulpenna oge sadia deui. Kotrot be nulis geus anggeus gancang di amplopan. Da aya deui amplopna ge mawa. Siga nu geus aya niat ti tadina rek nyuratan deui nu matak geus sadia oge. Tah, ieu nya pangnyangakeun ku Ai Ros. Tapi kade ulah katemongkeun ku nulian. Kitu deui papatahan bae ku Ai Ros ka Nyi Marsina. Sangkan sing bisa nyekel Rusia kitu. Ulah nepikeun ka bisa kapanggih ku pamajikan akang. Kitu cenah. Ih, tangtos bae ku abdi mah atuh Kang. Diharewosan ti kamari keneh ge marukanan. Sing percanten bae Kang. Mangga atuh Kang, da geuning tos sonten tereh magrib. Mohon atuh nya kitu bae eta mah. Sing katampi ayeuna keneh eta surat ku Nyi Marsina. Kade mana nyahoeun bisi kumaha onam. Moal atuh Kang. Dadina uningaeuna ge moal ieu naon atoheun be meureun nu aya rehna akang mika asih ka putrana. Ceuk Nyi Rosni bari jeung buru-buru balik da geus magrib teh. Kabeneran da teu jauh ieu memeh magrib ge Nyi Rosni geus nepi ka lemurna. Gancang nempoan kaburuan Nyi Marsina. Katempo Nyi Marsina keur ngalantung di buruan. Meureun keur niis bari jeung ngabuburit. Atuh gancang be disampeurkeun. Nyai, Nyai, Nyai Mar, Nyai Mar. Kitu cenah bari gegerowan. Aeh, Ce Rosni, aya naon ce? Cenah bari jeung gancang ngalieuk tur seuri. Malah Nyi Rosni buru-buru nyampeurkeun diuk dina golodog. Kadieu gerak, ieu aya serat ti Kang Musna. Surat? Nuhun atuh ce. Kumaha eta sasauran naon Kang Musna teh? Tanyana ayeuna mah nyebat akang henteu aden. Nya sumuhun. Kitu be nyariosna teh ka ece cenah mah kikintunan ku Nyi Mar teh parantos ditampi
Tah jika nama panjang lebarna ieu aya dina surat. Pek bae baca da cece mereka imah can sasadiaan keur tajil ieu teh. Ai ari cece di dieu bae adi abdi tajilna ce. Tong mulih pameng pan tos kantun sakedap deui. Ih kumaha atuh di dieu teh kapan nu ngahadepan teh aya sepuh. Hawatos ka bapak sareng ka emak. Gitu cenah pajarkeun teh. Di ditu di imahna aya bapana jeung emakna. Bari teu ngaengkekeun deui ngincit bae balik. Atuh gancang da panasaran eta surat teh dibaca ku manehna. Malah mah ditepas bari nyumput eusina teh kieu pondok naker. Nyi Marsina nuku akang dipicinta. Nuhun tos nampi kana naon nuku akang dipimaksad. Margi siang wengi teu aya nu dipiemut mung Mar ku anjeun. Nyi Mar, enjing tabuh salapan enjing-enjing diantos di sisimpangan. Urang ka kota jalan-jalan etang-etang nyi siang. Sakitu bae ti akang diantos pisan akang anu micinta musna. Hanjang ka pamiarsa waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag dugi ka dieu heula ieu carios enjing urang teraskeun deui kalayan waktos sareng gelombang anu sami. Hatur nuhun permios. Papasan